ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah didahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian saku aing ieu mah keur carita deuk kabersihan lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung maka kaduhung amat gede tuh malhusu tuh bahasa bae mending leg-leg icet geus teh aing tanya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun Allah nikmat tuh terus beuki dipikiran beuki jiwit ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu cemi ya sadahanna tilu ieu na ge tilu set teu kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong untuk kuari mah boh itu biasa teh eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia mau nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak ulah cak imam Bismillahirrahmanirrahim menjelang Ramadan diliburkeun ngaji mingguan sajero di bulan Ramadan urang make ilmu hasil urang ngaji satahun dina satahun pengajian urang loba anu arasup ka jero hate urang ilmu melalui pengajian di lemburna masing-masing di dieu aya nu di TV segala malah mangajina lobaan di TV sebab bari hiburan ngaji guru teu neuleuh ka nyana-nyana teu neuleuh ka guru bari ngadapang bari ngarokok bari ngopi jadi ngaji di TV mah kos kitu badak taakur jeung persyaratan taklim lolobana teu mangpaat cacak-cacak urang ngaji kieu ge pa adu hareupan makana mah eungap hasil ngaji urang bebenangan dongeng-dongeng tahajud eta teh maksudna mah nitah supaya urang daek tahajud dongeng-dongeng salat duha nitah supaya urang daek ngalaksanakeun salat sebab engke di akhirat begitu urang deuk asup ka sorga lawangna aya mereka babut tahajud wah nu tilok tahajud teu bisa lewat lawang eta tanya ku malaikat mana kartu tahajudna hage kartu kredit dibalikeun ka neraka aya babud duha nu tilok salat duha teu bisa asup lewat lawang eta
babul witri bab salat witir aya babus sodaqoh nu teu boga kartu sodaqoh moal bisa asup lewat lawang eta aya deui babur rayyan ieu mah diperuntukkeun ka jelema nu puasa di bulan Ramadan. Nah sugana tuh tahajud urang teu bisa asup. Duha mah komo. Witir apalagi. Sedekah mah berat. Ieu sugan we atuh babur rayyan. Aya nu ngacung harita Sina Abu Bakar. Pas Kangjeng keur nyarita kitu Sina Abu Bakar ngacung, "Tuan, ai tadi makan eueuh nu arasup. Kumaha lamun nya tahajud, nya duha, nya witir, nya sedekah, nya puasa tah lewat mana tah?" Si Kangjeng Nabi senyum lantaran nu kos kitu teh Sina Abu Bakar. Di aya kabeh di manehanna tahajud aya, duha aya, witir aya, sedekah aya, puasa aya. Cak Kangjeng Nabi ulah loba tatanya Abu Bakar, maneh menek lewat mamane mangga bae. Jadi bebas apa milih jalannya, Masya Allah. Mudah-mudahan urang engke dititah milih. Atuh diaminan ge moal bae. Ai henteu mah. Ya Allah karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya nah yang disundatan. Sundatan bisa jangan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad Allah dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud dan selanjutnya ka ditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo.
bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres tepati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan karar itu baik. Terus banyak tuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus banyak tuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Iya secara tobi watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh ku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ke profesor Islam, disengsarikeun ku profesor Islam, ku doktor Islam, lantaran moal bohong Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif, lain Injil asli. Ketika baca Injil asli ayat geus kajeun teh mah sakadar carita, urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana, urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Jasa aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah, ketika bukana jeung rujak indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua.
eureun ngees bae saur pohara jasa dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa ya eta kan ku bunga berarti bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sepatu meuli sendal meuli baju kolot-kolot boloon tah lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat bulan Ramadan teh pinuku magfirah Masya Allah Karim di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan hei Ramadan awas ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun ulah sekali-sekali maneh nyatat kagorengan ka umat aing ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae Masya Allah urang ge kaget jadi akhirat artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh kana neraka mah tetep sih ieu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi nyana make pakaian nun pake karesep kujana nyana salat nyana puasa biasa bae jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui sakitu bae teh nyana mah nah ditanya Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah wow bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho ngadenge aing ke kiai-kiai mantak aing sok mabok Ramadan tutup aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan nah Allah teh ngahampura maknya aing deuk dihampura teu bungah mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuku rahmat pinuku magfirah aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh eta hebat jasa jelema teu kebal pae di bulan Ramadan kaimpi kuali Allah ditanya Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah salamet cekeun itu penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun surga geus bejaan ka urang lembur bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah los ya deuk apruk-aprukan ge asal Ramadan bae kitu geus kitu bae geus pokona mah pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas bener kan cak uci tanyakan gitu kan itu kaki uci geus pokoknya bebas eta ngeunaheun pan mantep jasa Masya Allah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin nah Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut
umatna tengimankeun dibalikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna teu percaya, dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun iktibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna, awas cek Gusti Allah, teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkeun ku para tabi'in, dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masyaallah. Nu mantak cek Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kupeur jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkefuran, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan-kabarokahan. Ti langit jeung ti bumi konsepna dua. Hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika orang ningali langit, langit pinuh barokah lantaran langit ngahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi, boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi, barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu, konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati ieu mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita. Mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua, amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa.
babari jasa iman takwa. Pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ialah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula. Tidinya ke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu nyahoeun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah. Aya guludugan teu. Teu nyahoeun teh budak. Teu nyahoeun, wal bejakeun wae sia. Ya odol-odolan di negara nyin hujan sia. Emang kumaha gitu. Ulah panas teuing we semprot aku hujan. Tembak sekali nembak sabaraha juta teh. Anda kula menanyakeun, hujan aya, guludugan. Kiai. Ya sia. Rasakeun musti. Atuh kos kitu. Pada dasarnya hujan teh kos kitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuheula di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Udah diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu ge hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua. Panjang urang nyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan. Aya tah mah kos kitu. Poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha. Kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu. Urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak. Bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka aing. Wow henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu. Urang teh baheula roh teh can make baju. Ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut, alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu
ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat. Nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh aya pakaian-pakaianana. Urang di alam mulki nyarana ieu. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana. Ketika orang dek naik ke arah malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat. Naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana. Urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana. Mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah, dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh. Tapi bisaeun malaikat Jibril ge sebab tama alamna alam jabarut. Hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik. Masyaallah. Tidinya mah geus seuneunya hoiwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya. Kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah, kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi teh Rasulullah uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit bebas ka laut. Modar. Eta mah. Tuh kan berarti aya. Sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana atuh sia. Hujan jeung teu mah urusan pangeran, teu menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya hukum malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur
nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae tuh ese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak teh. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian MS dan garang PNS. Kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS geus lain deui. Kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden dan lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masya Allah karim. Nah ieu maka jeung tamakeur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi micenan eta ge seseleh. Micenan eta teh seseleh lainna lagan. Nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul akba latifatun lapas latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Ese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi mui hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilegleg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nya diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Aju kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong. Aing mah lain deuk nyaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia. Deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar je sok orang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian sia ku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede aduh mal husu teh basa bae ngani ngleg-leg picet geus teh aing tayang kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari
nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleu lah saeutik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing ja sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tatasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ka alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ka alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ka alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing
padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika orang ninggalin keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinu barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan berkah teh ngaranna kos itu teh loba teuing eupan batan meunang emang eupan hiji masyaallah kolot teh heula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi teh aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngoloso deui teh kudu bebeja teh kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim udah jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nyai turun deui hujan masyaallah
diluhur turun hujan numawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu geus teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 supaya mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas mah kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung Gusti teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Eueuh nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah
Kemudian nyada dakwah lainlah lagaan hebat eta jelema dakwah teu perlu kukuana dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh kena di Pakistan. Terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh. Kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana ba kula sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawauh urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna, NU ka dieu lempangna, Golkar ka ditu lempangna, P3 ka dieu lempangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae. Ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaiton ma razaqtana mun teh nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji bajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun guna tak lantaran tadina dibacaan di doa ayat TV bungen ya nama ngandeuleuh doang paling ya ieu mah nu mantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti
Ari abdi teh bagian pemajikan abdi di mana atuh Gusti? Teu dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pemajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pemajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula, eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Ge, sia nu kumaha? Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung. Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Geus teu kudu istisqa. Asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Dek ngajak saha istisqa? Dek ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat, wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu mah ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Oh, kiaina nu geus ikhlas, boga izin ka Allah. Embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Bingung we kumaha meureun. Oh, sapi ditanya ku sapi nu sini. Semua panas. Bebek. Panas. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan bosat toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urangna mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek. Wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk hujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek ari deuk istisqa kalau embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat, Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kanjeng Nabi tak, oh bunga luar biasa. Datang kan tuh bisa balik di masjid hujan tuh gebrek baik. Kanjeng Nabi mapan di masjid di pun Kanjeng Nabi balik, balik Kanjeng Nabi, tuh bisa hujan, tuh bisa keraat, ke hujan di keraat balik, nyana kai mas. Saminggu hujan baik, saminggu turun hujan, wow datang ka ayah imah nu ka bawah. Imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawah. Nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi. Kamari ngomong. Ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah aya cak jalan teu kada jalan bajir. Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hareupeun nelayan. Di haharuan ku kiai.
sama istisqo sih di nelayan. Itu ibadah ya orang mah pokoknya mah di mana tadi mana. Belum teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran. Penting datang ka maksud dong mah. Datang kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu. Intip urang barang penting hees bae. Cak sia ibadah bego. Hah, ai kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh. Coba ayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu, Mbung. Munuk ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau. Lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkan iman urang, tingkatkan takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaninga doa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge ayat ti Gusti Allah. Masyaallah mantap. Ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut Dementak lamun malaikat menele karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara
Ayo mutanam Senawi Tanara murid ke Hamid Khatib Asambasi. Ayo mah ke Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleu. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu, itu lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat. Takol, habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Troh ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng we. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge tas sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Heuh. Lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cak kana teh. Itu sih mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jak kana pokon uyut bae. Aya kapanggih jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Oh, kos gitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nongton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu. Waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat apa ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih, kiai kos gitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Ya Allah fa'amilalul qura wallahu a'lam.